Huni nanya ngarorak kene ini kan. Ngeunah eta dirujak ya, dirujak bobek dah. Kuat hasilna. Wah, yang dibalalak ya nih daunna teh. Aduh. Ya lah, harapan ieu teh atuh jadi garunaheun arulin teh lah. Ya mah kudu didorok ya. Nah, dengan ngerak ya. Ini Pak, katanya. Woi, kenaon sia dia, woi? Tuhan ieu ku sia ka deuna keur naon atuh? Wah, tuh saya ditanya orang balik gue ya tuh. Noh kan ngadurukan aing mah. Weh, ya huni nepi ka milai kieu. Sia mah segala ka dulu wae atuh. Loh, ngarujak dia euy, ngeuna sia dia euy, seger. Ngerorak kene ka dieu mah. Tuh, loba deui luhur mah. Naik mah maneh naikna ka luhur tuh, kok bae ka rujak mah. Oh, loh, ngarujak seger tadi ngeuna dia euy. Arnya tuh segar sih ngarujak mah tuh, aing hoream naikna sih teh. Kan bae aing naik nama lah di sia di ditu ngarujakna. Oh, sok bae mah aja beli bumbuna sih teh. Oh, atuh di mana weh heula lah ada. Wah, sia mah kitu wae goblok. Ora di mana tuh ngarujakna ge digantian ku urang. Oh, can hunina ti aing, can sabarana ti aing sia mah. Itu rugi lah digantian ku aing ge atuh teh. Oh, sok bae teh rek naik mah, mantap lah. Aing rek ngalah yo. Kadenya ku aing ditungguan di ditu sih teh. Lah. Eta ngalarang lah di puru-puru balik. Wah, aing mah kantong itu padahal kana kantong ku aing. Oh, si balik sia. Aduh. Weh, karena lalenyapan kieu euy. Bertaikan ge ya, kurang sare mah. Juga dia di rujak hunian mah ya, cenghar ya. Tuh. Warahna ya datang kantong atuh. Yo elah kieu. Hidung mah jauh tuh kudu dikakait, kudu pakai gantar. Geser ke desa itu, power euy. Tuh. Kepala dia ya tuh. Kan jadi lalut sih kita hunina teh kahujanan ieu. Au euy. Dongkangna. Nggak coba lah sakit gitu wajahnya lah berake duaan kayaknya lebar ya imut mah pamuh kue kiyo si Edi ya hunina tuh halus kayak nganti ingkah tina tangkal huni itu terus lah coba tuh jege turun dah. Si goblok maka jeung hayang ngarujak sagala tuh aing kudu mah samara mun dia mah duh. Ripuh euy. Naik teh. Biasa hoream aing ngarujakna ge. Panon turun beuna cepal kieu panon. Mending balik we ah. Pasti si Edi nuan ya di mana. Pada tengah aing teu kuat tuh malor we ah. Samarana mah gula we jeung cengekna.
iya. Gula. Cengek lah di tengah lah. Ngalah heula cengek atuh lah. Iya cengek mah ya ngalah tilu sikit ngajeletot atuh lah. Cengek tomat ya tuh. Tuh, coba lah segini. Belah nama paneri ya nara sana bubuk lah ya. Kemana sih si goblok itu datang cina? Malah serak pohon kayak menilila cina. Aduh, bener-bener si goblok. Akhirnya nungguan ya saya 2 jam dah. Mira aku yang aku disusulan aku aing. Aduh, nges kesel aing ya. Wah, susu yang aku aing lah, kesel aing mah. Nanya tuh. Kira aku merorin datang ke huni mah. Udah nggak wah itu senang aku wah. Ini cikan lah, ku aing susul ke gobrokna, mis mantap meren. Mah kita si goblok ku haram jadahna. Kemana si gobloknya ku kebalikan pisan kan? Aduh, si goblok siapa molor? Nah, nanti saya lakukan wae goblok, bumi kegadengan baju molor teh ganggu wae sama. Apa sih teh ada karujak sih teh? Aing tuh geus mari samara sih teh. Geus ngaludak aing. Geus disadiakeun ku aing. Oh, kan teu kuat aing tunu atuh saya mantau ka dieu. Sia ku kabalikan wae goblok sih teh. Oh, atuh kuat atuh tunu saya mantau ka molor. Sok mana ieu hudina sih teh? Oh, wah beak. Beak anu ge beak segala. Oh, beak. Kamu sia make kantong sih teh. Oh, beak, anu mah, oh. Kantongnya enak mana tuh? Tuh. Oh, berarti itu mah hudina. Oh. Aram jada si ban sih teh. Oh, kau ceregan wae sama hirup teh. Saeutik atuh goblok saya teh nu meuli deui teuing. Itu masalah mah dia kan siang aja karudak na goblok sih teh. Tanya di hudina aya sih teh. Wah, tunu atuh. Goblok teh hudina aya sih teh. Oh, sok teh gubuk lah enak molor deui lah. Kuat. Siga kau ceregan atuh biasa teh hirup teh goblok kembali wae sama. Goblok teh wae. Bukan balagu katong aing sagala goblok. Wah, ka cilokan tuh bengkeng teh sa teh hirup teh. Goblok, belage huni sa teh. Kang batur kan molor goblok teh.